Duh bulan nu caang narawangan baturan kuring keur nyorangan lamunan manteng tepuguh rasa hate nu ngajeri pinuh kaperi tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun hareupan sagemblengna panyangka sugan teh arik setia hati teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjaka buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu lian salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun hareupan sagemblengna panyangka sugan teh arik setia hati teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian sugan teh arik setia hati teu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun mi cinta nu lian hanjaka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandikeun asih nu lian